Bapak Ibu sadayana cunduk kana waktuna ninggang kana bangsa anu kurang dianti-anti urang sasarangan siapkeun panguping urang siapkeun soca urang dina raraga nampi ilmu anu terutami panten pil barkah kangge dua panganten baru utami nani barokah kangge urang sadayana sing tiasa kalap manfaat tiasa direalisasikan dibuktikan dina kehidupan sadidinten kuasa gitu kalayan waktos panginten kagersana guru urang sadayana kangge adugikeun masihan tausiah wejangan ka panganten baru sinarang panganten bari terutami waktos sinarang kasempatan ka sangakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sadayana mugi ku Allah dipasihan kaunggulan dina kehidupan amin. Margi salam dejenengan Allah nu disimpen di alam dunia. Jalma nu nyebarkeun salam jeung ngajawab salam rek dipasihan fadlun kaunggulan. Mugi-mugi sing unggul dina keberkahan usahana amin. Mun warung sing unggul dina ngawarungna. Bos cangkaleng sing unggul dina ngajadikeun bos cangkalengna amin. Bos kai sing sarukses jadi bos kaina. Tukang gacong sing unggul bebeunanganna. Tukang nganyuk sarua sing unggul dina nganyukna. Naudzubillahi min dari cokang takol heula. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ucap salam penghormatan jamaah pangaosan mugi jadi pelantaran kurang kenging kasalamatan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Mangga wae sebarkeun salam tawi sotatin kahormatan diri jalma anu iman di mana bae katepan. Salatullah salam rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komo mun bari seuri manemalna teh ya beungeut marah mai salaki balik nyaba ceuk salaki assalamualaikum awewena surah seuri semarupna mawa duit kat surah seuri padahal teu mawa duit. Mugi-mugi barokah sadayana. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala alaina bi ni'matil kamilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du ayyuhal hadiruna wal hadirat ittaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul adzim. Daramang sadayana leres ieu teh damang leres gara dua artos teh jadi bayangan nagenya kasohor ayeuna teh saurna teh nuju musim pailit ku duit leres ungkak inggi grek nginjem ka dulur kabeh parait leres. Aduh ya Allah, kesana kesini bayarin sedikit-sedikit namun sekarang ekonomi semakin sulit. Mugi-mugi nu hadir kana ieu pangaosan ya Allah, barokah yuswana, barokah rizkina, amin. Usahana sukses, tulus, jaya dan selamanya bahagia, amin. Yakin urang teraskeun hanca waktos ngaos pernikahan di Palih Lebak yen jalma nu angkat menghadiri pengajian maka ku Allah subhanahu wa ta'ala hiji rek dibere padilah dihapunten segala dosana, amin. Rumaos kaduh dosa beda atuna beungeutna ge. Ibu rumaos kaduh dosa ka caroge rumaos kata tangi rajen gaduh dosa rajen tati ayeuna beberes sabab tereh bulan Ramadan ti ayeuna nyuuh ka salaki teh ayeuna bapana hampura kami teh teu kudu jadi bingung erek bulan puasa teu kudu jadi bingung kan kewajiban maneh makean kami mada moal loba kahayang cukup be 3 setel jalawak ko salaki teh naon soalna nih kewajiban salaki kanu jadi bojo teh di antawisna aya 5M. Hiji mamatahan, papatahan bojo teh Pak. Lamun teh di papatahan bojo bahaya ka dituna teh saati di akhir zaman anu caroge kakokok ku bojona. Papatahan. Sebab Al-Qur'an nyarukeun ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lalaki itu pemimpin. Ieu mah disentak ku pamajikan teh ngawerki kadenya. Awas. Nu kadua makean bu ibu hoyong lebaran acuk sae hoyong dipangmeserkeun ku caroge ai carogena bakal meser moal da cek rasul pakaian bojo maneh mun maneh make am salaki teu meuli nari pamajikan ngiridit salah mun salaki meuli kakara bojo meser jadi kudu caroge ari di urang saha heula. Ya Allah, awe heula awe mah nukes kiridit can ti Singaparna can mi HP rangkep lalaki nama calawak. Matak ieu sing bararokah usahana, amin. Dua rek digampilkeun lebet ka surga nu tolabul ilmi mah, amin. Hoyong ka surga. Atuh ka neraka mah banget, Bu. Anu disebat labithina fiha ahqaba. Cicing dina neraka termasuk mukmin asi. Ari mukmin asi teh iman Islam ngan berdosa loba teuing dos. Ketika ditimbang teh loba keneh dosa daripada kebaikan. Lamun teu katobatan maka digebruskeun heula ka neraka labisina fiha ahqaba. Cicing dina neraka teh ahqaba 4.000 tahun. Satahuna 4.000 bulan. Sabulana 4.000 poe, sapoena 70.000 jam. Sajamna ukuran jelema hirup setahun di alam dunia naodo belahimin beda jeung di surga Pak. Bidadari nanti bapak dilayani ku bidadari hoyong naon teh ari bidadari make baju teh katingali jerona pan awewe urang mah rajen katingali jerona lamun make lejing ipis teuing usum dibuat mentak ibu ari usum dibuat usum gacong sing rapih awewe nya makenya geus bututnya ipis naudzubillahimin nya ngakeup segon lah naudzubillah. Hoyong lebet ka surga hoyong takol kan cahanu hayang ka surga pantona tetep muka teu gampang dipiboga angin hujau takwa buka kembang surga dengan akhlak yang mulia
Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya orang suci. Carilah pintu surga dengan tolabul ilmi. Mugi-mugi orang ngariung di lebat surga, amin. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Bumi yang kita duduki, tempat yang kita duduki akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak bulan puasa aya pemuda udud hanapeun kawung, kieu gitu. Cek kawungna teh jaga di akhirat pasti abdi nyaksian ieu pemuda ieu lalaki teh udud hanapeun kami waktu di alam dunia. Naudzubillahi min. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Bumi akan memberitakan apa yang telah terjadi. Tak ulah gagabah anu jadi saksi teh salian ti malaikat teh kan bumi sareng Gusti. Nah ini urang arampal ya di tempat anu makom anu mulia dibacakeun Al-Qur'an tadi ku si Neng sholawat mugi-mugi kenging sahabat Rasulullah, amin. Jamaah anu hadir sadayana, Kang Edin tadi ngaharewos mugi-mugi pengatur acara barokah ilmu barokah di keluarga, amin. Sing beungar hartana beungar ilmuna, amin. Cenah setengah jam cenah ngaji teh. Nyata teh Kang Edin. Duka heureuy, duka nyungkun gitu nya. Urang langsung we kana judul. Ieu teh stempel pangaosan teh syukuran pernikahanana Neng Eva leres sareng Aa Ridwan, amin. Sing barokah. Neng Eva orang Kandang Sari, Aa Ridwan orang Cilawu benernya. Kecamatan Cilawu eta teh kaetang tebih, Pak. Dasar jodoh diatur ku Gusti. Sim kuring nyarenkeun dugi ka Demak. Sim kuring nyarenkeun dugi ka Cirebon, sasika mari di Kuningan. Dasar ning jodoh diaturna ku Gusti. Jodoh teu bisa dihayang. Jodoh mah Pak kawas cabe jeung uyah. Ari cabe ayakna di kebon leres, ari uyah ayakna di laut. Sok papangih ngajodoh cabe jeung uyah dina coet direnos kunaon? Direnos kunaon? Kek mutu nama nyai nya urang renos. Mutu nama tenang. Mugi-mugi ye sing panjang punjung panjang yuswane, jauh bilahi para rizkina, sehat lahir batine, gampil usahane, tiasa ibadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dua keluarga Bapak Engko sareng Ibu Lilis, oke Bapak Ajib sareng Ibu Wiwin, anu ngalaksanakeun akad nikah marang kalihna sami ku Allah sing dibarokahan, amin. Apapun pengorbanan harta bana, tingawitan persiapan dugi kaungi ayeuna dicatat amal sae ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah harta bana yang paling terbaik adalah harta bana nu dipake keur ngurus anak paman. Ieu mah ari kabatur bager. Sok aya nu kitu aya. Kabatur bager ka inu ngantep aya nu kitu. Kabatur masuk nginjemkeun dulur mah nepi ka leweh rek nginjem teu dibere sok rajana anu kitu aya. Salah kehead. Awas ya. Goreng udah galak ngajina. Pake heula keur anak jeung keluarga. Yakin Pak, wan apa kotuhul fisabilillah. Bapak usaha dari carogeng mah Bu ibadah salilahna matak nepi ka haruisan oge. Salaki mah Pak mikir ngalamun kieu na golodog ya. Ngahuleng kan cek di payun itu. Mikiran ke resiko anak pamajikan ngajentul na golodog sajam eta teh dicatat ibadah ka Gusti. Matak ibu tong diganggu lamun saoge keur golodog teh. Tinggal kieu cek ibu teh teraskeun ibadah. Bapak kudu sarua ngajawab.
Ayo cenah wagiru batur geus macul pabinihan ngajedog aing teh euker. Mikirna seorang suami hayang ngaresikoan anak pamajikan dicatat ibadah. Alhamdulillah. Gitu. Pak, insya Allah apapun harta bana dikorbankan dina jalan Allah, jalan syariat Islam, insya Allah. Wa may yuqridullaha qardhan hasanah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Sahaja manu nganyukeun harta banana ka Allah. Ari nganyukeun teh Bapak, sapertos Bapak meser karpet keur dilebet mas, nganyukeun ka Allah. Itu bangga ibah. Punten. Bese orang dia sok rajin aya anu dudukun baheula sok aya berita di man bae aya disebut Bang Gaib 10 juta jadi 100 bohong. Kade Bang Gaib mah meuli sarung diteuneun di masjid aya anu salat make sarung eta ngocor ganjaranana. Meuli karpet nu kieu disimpen di masjid setiap anu salat sujud dina eta karpet ngocor kanu meserna. Disebutna teh sedekah ja. Kapan hafalna pujian? Ngocor ka alam tilu sahur hiji bari ikhlas karena ngocor nges maot nu meuli karpetna aya anu salat opatan caang ka alam kuburna disebut Bang Gaib. Meser Quran Bapak disimpan di masjid. Setiap anu maca Al-Quran kenging meser urang ngocor ganjaranna ka urang. Alhamdulillah. Nu kitu disebut Bang akan wa may yuqridullaha qardhan hasanah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wah, berjuta-juta beribu-ribu ku Allah rek dibales tina pengorbanan urang. Mugi-mugi dicatat amal ka saya. Urang jodolan ieu teh Darajab gamari atos leres atos rajaban nih dia kuring masih kena aya rajaban nih di Cika Thomas ken bae rajabanana Jabrah Rajab jeung Rewah jadi pangaosan Jabrah teh naon Rajab jeung Rewah kan gitunya sok anu rajaban dina bulan Rewah ari rajaban kamari urang dia atos oh tos saroleh atuh Pak sabab rajaban mah setum rajaban mah naon osok rajaban yang ajengan teh kudu nyetum hate jelema nu taringu teu akur jeung batur disetum ku rajaban tak mugi-mugi saroleh solihin sadayana amin sabab geus disetum kamari ku rajaban gitu keur menciptakan rumah tangga bahagia sejahtera itu memerlukan modal bukanlah hanya sekedar hartaban. Pancek anu nyerenkeun deh anu nyerenkeun sok ieu geuningnya teu jingjing teu bawa teu kupal teu keupel nyangakeun harta banana mung sakieu kaayaan ngan mi HP bungkusna meunang ieu merek dibawa deui keur kitu nya mun meunang ieu mari saserahan gitu aja SIM goreng mah cenah kurmawa ATM nyangakeun panganten pameget sareng ATM na alat tusuk manual kan gitu ya tak kudu jadi masalah harta bana aja keur menciptakan rumah tangga anu bahagia sejahtera hiji aa jeung nyaina selamanya harus saling mencintai naon cenah a saling mencintai selalu cinta salilana ibu ya nu geus bau ya nu geus bari ibu masih kene cinta ka coroge sayang osok nyebut naon bapana keun bae da zaman ibu mah kitu bapana oge mantes beda jeung barudak ayeuna geus sayang-sayangan kapan memehna naon oge laras yang lagi di mana yang acan naon-naon oge kan gitu nya harus saling mencintai naon soalna Allah nyautkeun pangkihu ma tobalakum aa nikah teh kudu ka istri nu dipigabogoh ku aa jeung neng ge kudu nikah ka pameget beli pigabogoh ku aa. Naon soalna kalau dasarnya cinta insya Allah ngagugu Allah subhanahu wa ta'ala magagal ya. Iji nyai na sing solehah salami na ameh rumah tangga bahagia
cinta iringi dengan kesolehan hatena. Ya. Hiji deui pamegatna sing soleh. Insya Allah rumah tangga bakal bahagia. Urang lagukeun heula meh teu tunuhun ah. Kudu ku lagu wae ayeuna mah. Takol. Opat golongan wanita bakal asup kana surga. Hiji istri anu bisa ngajaga jiwa jeung raga. Dua istri anu sabar biaya saaya reksa detik keloba salilana kumarina. Tilu istri anu karaksa lamun caroge nanyaba ngajaga jiwa jeung raga hormat salaki opat istri jadi janda dikantun ku carogena tenikah deui miara putra putri anu aya. Opat golongan lalaki bakal asup kana surga. Hiji lalaki sajati memelihara keluarga. Dua lalaki bijaksana dina kasab usahana. Tilu lalaki nu hormat ka ibu sareng ramana. Opat lalaki sae akhlakna gaul jeung lingkunganana. Welas asih kasasama sareng papada manusia. Bahagianya nyai kudu soleha. Istri soleha teh nyai batur. Dipelong belenge itu. Lamun dipelong ku salaki teh seuri. Nikmat ka salaki teh. Beda jeung dipelong ku salaki teh nya megar beungeut teh. Nya geus kolot, nya jamotrot. Tuh. Siga ti walungan itu nih. Anu sok datang pulang Isya. Pak, ya Bu, salaki mah kurang kumaha lamun bojo jam 1 geus geulis, geus dilipen, geus diwedak, geus alus pakaianana, lalaki mah bahan. Sok taros bapak-bapak, balik di kebon, balik di sawah nih. Bojo geus geulis. Keur mah awewe minang entung, rek teu geulis kumaha. Tong ka jauh we lajak sim kuring geus kedot rek kana onangan ngilu teh kieu we kana kaca teh tah. Awewe mah da maratun deket miratun. Maratun awewe miratun enteng. Akar katana sarua ieu madina. Jadi awewe mah resep naon? Ibu lamun bapak we ti kebon jeung we ti sawah lohor ibu teh netepan atos sangu haneut kejo haneut sangu haneut. Pas datang ka imah teh seger. Sabab ningali bojo geus gay. Tapi lamun jam 1 berang bapak gaya book digolep di belah dua di minyak, kenapa ibu curiga? Itu licikna. Leres? Leres ibu? Caroge mah bahagia ibu jam 1 gaya bahagia, tapi lamun bapak gaya jaket kulit dipake, japa make minyak, buukna herang digolep dibagi dua, ibu rewel curiga. Iya nu jadi bahaya apa ya? Pabali. Leres? Kupingkeun ku ayeuna. Ieu mah kudu kabawa duit ka bobo Yang diharapkan istri dan yang dicintai disukai istri mas kawin. Tapi yang ditakuti istri mas kawin lagi. Balikan deui. Talar ke sararea. Awewe mah resep, awewe mah suka mas kawin. Ngan anu paling dipikasieun ku awewe mas kawin lagi. Tambahan seeutik. Gitu nya. Pasnya hanya emot
yang deui teteh lamun si Aa melong teteh lamun si Aa melong belenges seuri indah ngageser kana hatena